Kan? Kalarasan, Mang. Aing Mang, orang kieu. Nuhun. Aduh, kalarasan pisan. Abi bade naos, Mang. Ieu saha anu gaduna ieu sawah? Buka abi kerang-kerang. Emang bade aya peryogi kanu gaduh sawah ieu? Uhun, nah batetarang. Mang teh urang dieu. Nuhun urang dieu. Kumaha pamikiran. Aduh gaduh sawah ieu teh terang saha? Teu terang. Pan Mang teh urang dieu. Terus mun misalkan aing urang dieu aing kudu apal ieu sawah nu saha? Ya pesan teh da Mang teh kedah apal da urang dieu mah. Kan sawahna gaya di dieu, Mang. Mang teh kunaon ieu teu bersosialisasi jeung urang dieu teh. Mang, gaduh pamikiran kumaha. Gaduh cilik pidik atau kumaha kanu boga sawah ieu bisa teu wawuh. Mang pasti wawuh yakin abi mah piraku aya urang dieu teu wawuh ka anu boga sawah. Urusanna naon aing kudu apal ieu Nah, sawah ieu. ku Mang alin bebejakeun boga sawah ieu beda ku abi dibeli. Jadi si Mang teh ngakal gitu, ngobelaan teu nyaho bisi dibeli ku abi ieu. Kan aing mah teu apal ieu sawahna nu saha. Nah, betul apa pan Mang teh urang dieu. Heuh masipun aing urang dieu ge aing mah teu apal. Mang teu kengin marah-marah. Allah itu membenci orang yang suka marah-marah. Sabar, Mang. Mang, sabar. Komo ieu nuju saisau. Mang. Terus maksudna naon nek nanyakeun ieu erek dibeli? Tapi bade dipeser. Atuh tanyakeun we tuh. Loba di ditu tetangga. Nah, bertanyakeun kanu eueuh kudu ka batur. Panu ayeuna ge emang di dieu. Heuh pan aing mah teu apal jeung we nanyakeun ka ditu tuh. Gua pamikir. Nah, Mang bet kitu bet nitah ka abi nanyakeun ka batur. Panu ayeuna ge di dieu emang. Abi bade naroskeun. Ieu sawah nu saha? Mang teu terang, tapi Mang teh urang dieu. Mang teh berarti boga kakeheul kanu boga sawah ieu beda ek dipeser ku abi. Urusanna naon aing boga kageuh kanu boga sawah ieu. Anu kitu urusan kumaha? Ya Mang teh santeuna lamun Mang teh boga kakeheul kanu boga sawah ieu pasti terang. Da sawahna teh dipeser ku abi. Berarti ieu mah boga rasa sirik. Hubunganna naon jeung aing? Hubunganna naon jeung aing? Geuning teu dibejakeun ieu nu saha? Pan aing mah teu apal. Nah betapa pan Mang teh urang dieu. Masya we lah. Pusing aing. Mang, ulah makan menuju saha Mang. Sia we. Ai si Mang. Mang, atosan. Mang. Di